Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng disampakeun batu nisan bagian kadua. Ieu yasana sapaka. Sata candi pedar ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ti kajauhan imahna geus katempo caang ngempray dan nyenget patromak sagala di luar teh tara-tara ti sasari malah sidik kursi oge dikeluarkeun sarta loba jelema. Puguh wae ningali kaayaan kitu teh Suryani sejen rarasaan atuh lempangna beki gancang sirikna teu lumpat da samping oge disingsatkeun supaya gancang tepi meureun. Ari datang kabeh jelema nu aya di luar nareuteup ka manehna kawas nu nganaha-naha karek datang atuh puguh wae hate Suryani asa rangsak jeung pinuh ku piceurikeun da ngarti manehna oge yen bakal manggih ka tunggaraan. Barang bus ka imah nyampak anakna geus dirurub nyangirah ngaler Suryani beungeutna pias leungeunna ngadaregdeg bari mukakeun samping nu dipake rurub. Breh, anakna kawas imut ngagelenyuk jiga sare tibra. Gawuk manehna ceurik ngebangingik bari ngagulang gaper anakna nu geus henteu walakaya. Sasambatna melas melis kawas pondok harepan. Dedeuh teuing anak ki. Anu kaset anak emak. Nah, bet henteu nungguan. Mak keur neangan ubar. Semut teu sabar pisan. Ka emak geus luas ngantun. Ninggalkeun katunggaraan. Matak nyeri kana ati meureun Asep teh teu geunah ku bapa henteu dirorok ma bieu henteu aya sanes emah henteu nyaah puguh emah ge kapan kapahung cilaka di Tegalega kamana neangan ganti kasaha kudu ngadakwa ma asa dibobodo asa dipaling ku heulang abong kanu sangsara ujang teh teu meunang hirup ma henteu meunang nyaah. Na awal teuing Gusti pun anak make dicanda apan masih keneh orok can terangeun alam dunya asabet kaniaya teu karunya kanu ngandung 8 bulan lilana. Nyi Titi ceurik ngadenge sasambat adina teh kitu deui paotong meningali Mbak watireun pisan bari pohok ngomong dumareda. Ieu Suryani sing eling nyai sing karunya kanu maot ulah diceung ceurikan. Eta teh matak berat kanu maot engkena di alam kubur. Angguran doakeun sing caang padang, urangna sing sadrah sing pasrah, da dipundut ku nu bogana. Suryani di papatahan teh kalah beukit tarik ceurikna bari ngarangkul kalanceukna sarta pok ngomong pegat-pegat. Ceuk, abdi ka dieu teh hayang ngamemenan budak, tapi kalah ninggalkeun geuning. Geus nyai tong jadi pikiran, dangke oge moal burung panggih deui jeung urang teh. Ari geus saalamah anggur jung ringkukeun di kamar ngarah melongpong ka urang jeung kanu maotna ceuk Nyi Titi barinya kelantak-tak adina. Suryani cangkat jung indit asup ka kamarna tapi ceurikna mah terepeh kalah inghak-inghakan wae. Komo lamun kasuat mah mending ngaguk-guk ceurikna teh matak ngahlas nu ngadengekeun.
Kocapkeun pamirsa sanggeus ditinggalkeun maot ku budak paromana Suryani jadi alum nguyung eueuh pisan kabeh raganana. Saban poe gawena ngalamun wae kawas jauh paninengan ngajelengut kawas nu nyeri pedah teu nungkulan waktu budakna maot. Komo lamun ti peuting pek ngadenge sorana anu tahlil kacipta budak teh hawar-hawar ti kajauhan ngear cerik hayang nyusu eueuh nu milosea da puguh jauh jeung indung bobohan misah alamna atuh barabai wae Suryani ngaluarkeun cipanon. Harita paotong keur badami jeung pamajikanana lantaran kacida manehna susaheunana sabab ngareret ka Suryani kawas ngalang layung. Ari ras kana kabeberat boga hutang urut ngarasanan budak jangjina rek mayar poe harita tapi duitna henteu boga. Katurug-turug isukna hajat 7 dintenna mangka teu boga naon-naon puguh wae hatena samagaha. Ari Suryani nempo dulur jadi susah teh curucut bae cipanona ngalembereh bari omongna dumareda. Kang Otong, hampura Kang abdi tos ngareksa rumah tangga Akang. Disaprak abdi aya di dieu. Akang teu aya kamajuan, katurug-turug ngurus abdi sagala rupina. Kumargi eta enjing mah abdi teh bade wangsul bae ka Cianjur. Sugan ari teu aya abdi mah Akang aya kabajengan deui. Nadenge omongan Suryani kitu Pak Otong meningar anjug serta pok ngajawab. Momat jai ulah boga rasa kitu. Jelema mah biasana lamun teu senang sok susah. Ayeuna urang keur kieu atuh wayahna bae sugan moal salilana. Sumuhun Kang, tapi abdi teu tega Akang jadi gede hutang lantaran abdi. Usaha Akang mundur lantaran abdi deui. Emutan abdi keun wae susah oge ari abdi sorangan mah. Asal ulah mamawa Akang. Ulah nyai, keun soal hutang mah urusan Akang. Ngan kahayang Akang mah nyai teh sing gumbira. Cara biasa ceuk Pak Otong semunyaheun pisan. Sajeroni ngarobrol di luar aya nu punten ari breh teh pajamhur awakna bedegul budi amprotan. Semu adigung ieu aing lagana jelema beunghar henteu lungguh tempuh pesemona somea suraseuri bari asup ka jero gek diu. Gelenyu ngajak imut ka Suryani bari pok ngomong. Kumaha wartosna nyai? Ketinggalna ku Akang mah kawas teu damang. Eta soca mani celong. Tong diemut-emut wae atuh nu tos pupus mah. Anggur pek bang brangkeun amangan ka kota keun ku Akang dianter-anter hitung-hitung ubaran nyai upama nyai suka mah malah geus lila Akang sumpah dina hate lamun nyai sadrah mah rek dijieun pibatureun hirup Akang sanggup nyukup tina sagala hal boh keperluan sapopoe atawana perhiasan ku Akang rek dicumponan asal nyai gumbira jeung ridho hate dipibojo ku Akang. Kacida Suryani ambekeunana ngadenge pajamhur teh harita cengkat pok ngajawab basana kasar. Bapak teh lalaki naon piraku ari linglung mah teu pupuguh ngajak kawin kuring mah cua ngadengena oge komo jeung daek dikawin mah tepung oge kuring embung sebal pisan nempona oge sabab bapak paling cunihin pamolah teu uyahan keur kuring mah baroraah kawin bener ari hate mah rajet tapi rajet mikiran budak lin rajet mikiran jodoh. Hanjakal teh bapak lalaki lamun seug awewe mah kumarah sana jadi indung boga anak karek hiji terus paeh piraku teu nalangsa. Pajamhur ngadenge Suryani teh timbul amarahna asana ditampik pisan pok wae ngajawab bari mendelik. Loh bet kalah nyangereng lain dirabu dirontok abang awewe bodoh teu boga rasa rumasa kanu geus saat nulungkeun ngarasanan budak mere nginjom 7.000 eta teh lain duit saeutik. Cuk Pajamhur bari malih ka Pak Otong sarta neruskeun omongna. Kadiekeun bapak duit kuring sok pulangkeun ayeuna lantaran geus waktuna janji bapak kudu naur. Sabab eta duit golang kuring kudu maju. Lamun bapak teu boga naon salahna di bapak sina ngajual diri. Tuh loba Tionghoa. Beungeut Pak Otong beureum kawas besi menang meuleum awakna ngalepar huntuna ka kerot pok ngajawab teu didingding kelir ceplak pahang teu dihiding. Ai bet kawas budak lembut asana teh culangung sanajan kuring teu bisa mayar cadumung ku kuring teh ari kudu ngaruksak nu jadi adi mah kajen tepi kagelut. Ayeuna mah jeung anjeun gara balik kuring teu bisa mayar
Rek kumaha peta anjeun? Hayu kuring ngalayanan. Aya ngajajal potong, pe coba-coba. Rek merkarakeun jung. Kula teu miris heuti koge, sanajan tepi ka dibui. Kaula suka hati ngabelaan dulur. Ti ayeuna awas anjeun, ulah deui-deui nguha ka adik kula. Keur kitu kadenge aya sora nu punten ku Paotong terus ditempo, puguh wae rada ngagebag lantaran asa geus panggih terus bae dicalikeun. Komo Suryani mah mani ngaranjuk barangkok teh sabab manehna teu pohoeun deui eta lalaki teh nu nulungan basa di Tegalega tea. Ari geus diuk pok tatamu teh nyarita. Sayaktosna abi tos lami aya di luar teh. Nemung teu wantun lebat. Margi ka kuping kawas aya pacengkadan. Bilih kumaha onam. Ari pamaksadan mah teu aya sanes mung bade nyumponan janji nu tos diucapkeun ku abdi ka Nyi Suryani. Yen abdi sejanulungan anjeuna malah bieu ka kuping pisan ku abdi aya tamu nagih hutang dugi ka pacental-cental untung wae teu dugi ka gelut oge upami garelut teh matak isin tah potong ya artos geura tampi atuh lumayan wae kanggo mayar hutang mah ceuk tamu teh bari mikeun duit 7.000 ka Paotong. Ku Paotong ditampanan mani ngadeg-deg nampananana oge bakat ku atoh meureun kaciri olohok semu heran pedah ditulungan kuno anyar pinanggih bari ngomong di jero hatena. Oh, bager pisan ieu lalaki teh. Cacakan can wawuh geus ngabelaan mangmayarkeun hutang. Komo lamun geus ngahiji aya keur pemuntangan. Kulantaran Paotong teu ngawaro atuh pok deui eta tamu teh nyarita. Ulah hariwang Kang, ieu mah masihan sanes nembutkeun. Etang-etang nyumbang wae ka budak nu maot sareng ulah ditaur deui mangga wae sing bebas ulah asa katalian margi keur abdi mah teu aya pangarahanana malah abdi permios moalami margi aya deui rencana ceuk tamu teh bari jung nangtung sarta neuteup ka Suryani. Nu ditetep tepuguh rasa hatena mani ratu glir ibarat kaserot ku semprani nyedot terus ka bawah leuleus daya tangan pangawasa hate ngagolak karasana atuh getihna naek ka luhur kaciri beungeutna beureum tepi ka ngeluk tungkul meureun teu kuateun. Nyai mugi engkang diwidian bade wangsul sanes engkang teu sono kumaha atuh da aya keneh bujengan. Namung masih keneh aya ari waktos kanggo tepang mah enjing engkang bade nonton sandiwara di Tegalega upami kalarasannya aya waktos sareng diwidian ku tuang raka ku engkang diantosan di sandiwara kinten-kinten tabuh 7 ceuk tamu teh beri nelak-nelak Suryani nu tungkul teu cengkat-cengkat. Suryani balem wae teu daek ngajawab kawas eungap rek ngajawab teh batan ngalahir mah kalah curucud wae cipanona. Ari hatena mah daek diajak lalajo teh moal baha cenah ka eta pameget mah sabab geus katarima loba pisan nulungna. Teu lila eta lalaki ngajak sasalaman leos wae indit. Sanggeus tamu jawuh Paotong cengkat pok ngomong ka Pajamhur bari nunjuk. Tah Jamhur, kula mulangkeun duit 7.000 kop tarima hutang kula geus punahnya jeung gora balik da geus dibayar ayeuna mah. Eta duit ku Pajamhur ditarima leos indit teu permisi hatena ngadedeng ho ambak ka Paotong nafsuna ngagugudug deui nyeri taya papadana pedah ku Suryani ditampik malah harita timbul kagorenganana sarta ngomong di jero hatena. Hati-hati sia aing rek males ka nyeri isukan rek dipegat. Ari Suryani sanggeus Pajamhur ngaleos pok nanya ka Paotong. Kang, pamegat anu nulungan bieu teh kapungkur kantos ngajajabkeun ka abdi. Nanging abdi teu terang jenenganana sareng duka di mana bumina. Abdi mah matak nineung ku bageurna sareng katawis eta jalmi teh dermawan. Basa ngajajabkeun ka dieu ku abdi henteu ditolih. Margi hilap da abdina kabengbat ku budak maot. Malah mulihna oge abdi teu terang. Demut-emut mah Kang lepat abdi teh nu asih dipulang sengit. Ae asa dibejaan puguh akang oge poho basa anjeunna mulih teh nitipkeun surat ka akang keur ka nyai cenah ku akang diselapkeun dina lomari gerajung cokot ceuk Paotong. Suryani buru-buru cengkat nyokot eta surat
Ari geus kapanggih terus dibuka hareupeun lanceukna. Ari breh teh eusina duit 5.000 jeung surat sacewir. Sararea olohok nempo duit teh keur mah susah keur hajat tujuhna. Ari ayeuna boga duit asa panimu. Puguh bae baru ngaheun pisan da cukup atuh keur keperluan tujuhna mah. Eta duit ku Suryani sok dibikeun ka lanceukna. Ari manehna mah leos bae indit ka kamarna ngaringkeb maneh. Terus surat dibaca di jero hatena. Sareng hormat, Nyi, nuju engkang wangsul teu tiasa amitan heula ka Nyai. Margi katinggalna Nyai teh tunggara pisan. Jumeritna Nyai nangis, sarta sasambatna kanu kawasa. Teu wudu ka kupingna ku engkang mah, asanya saak hate. Karaosna ku engkang teh, asa tung ka bumi alam. Bakat ning engkang kagagas, ngiring sedih ka Nyai, ngiring nalangsa, sapedah putra Nyai pupus. Komo nalika Nyai melas-melis mah, nyambat-nyambat bade milari budak. Ngananaha Gusti Allah, pedah Nyai ngakandung 8 sasi. Ari ayeuna maot dipundut ku nu gaduhna, kawas teu dipercaya pisan. Kalintang kang sedihna, margi tos diwartosan ku Nyai, basa di restoran teh yen Nyai teh istri nu gelis. Anu salamina dipupru ku kabingung, ngarandapan kasangsaraan wae. Mugi Nyai ulah bendu galih, engkang teh sanes ngahina. Kanggo keperluan ngarasanan majid, ieu engkang nyumbang artos 5.000. Mugi-mugi ditampi, sakitu pihatur engkang. Hormat engkang, Aliana. Barang tamat macana surat, reup Suryani peureum suratna diantelkeun kana harigu, bari tanggah pok ngomong di jero hatena. Engkang, na engkang teh mana nyaah-nyaah teuing ka abdi. Naonana atuh nu dipandang ku engkang abdi teh, mandang awon rupina, miskina, atanapi urang kampungna. Prai panona benta terus surat teh dibaca deui nyeh imut golepak kana guguling. Leungeunna ngopepang nyaho tungtung guguling breh Aliana teh kacipta basa keur di restoran waktu netep ka manehna. Tas deui ingat waktu nganterkeun dina beca kungsi paantal badan. Ari ingat balikna teu panggih heula bag karasanahan deul. Terus surat teh dibulak-balik. Cek gerantes hatena. Tetela ieu surat teh eueuh pangarahanana. Tapi naha barang bere teh meuni blok-blokan kitu. Ya Allah nu kawasa. Na anjeunna teh mana rendah-rendah teuing budina teh. Ngarah naon anjeunna masihan artos 2 kali. Sedeng tepang nembe sakali. Oh, tangtu aya maksudna. Beki lila batin Suryani beki katarik bae asal nama biasa bae ngan ukur dicipta-cipta. Akhirna jadi kasedot. Hatena geus mimiti karacun mindeng mikiran naon nu baris kalakon. Naha Aliana teh aya maksud kadua leutik ka manehna teh atawa ngan ukurnya upama ngan ukurnya piraku make ngajak lalajo sagala rupa keun cenah isukan rek di tepungan. Isukna pabuburit Suryani geus dangdan sederhana pisan dangdana teh, tapi kawasna lamun campur jeung awewe sejen mah yakin pangnyong colangna. Beres sedangdan terus bebeja ka lanceukna yen rek lalajo sandiwara jeung Aliana ku lanceukna diidinan. Atuh guragiru inditna teh lantaran sieun kaporotan bisi Aliana geus nyampak keseleun nungguan manehanana. Barang tepi geus loba pisan nu rek lalajo teh meninga gimbung mata lieur anu nempo kitu deui Suryani tepi ka nyeri beheung balas nempoan Aliana. Tapi nu diteanganana mah teu kadeuleu irung-irungna acan. Sajeroning nu rateretna ari gok teh nempo pajamhur. Anu harita mureleng melong ka manehna. Atuh Suryani ngarenjag reuwaseun hatena hariwang sok sieun kumaha onam keur rampang rempung kitu. Manehna ngagebeg pedah aya nu nanya. Tos lami Nyai. Geuning lurah tereret kawas aya nu dipilari. Astagfirullah engkang. Bat ngarerewas apa nuju milari engkang. Cuk Suryani bari nyakal bakatku atoh horeng Aliana nu nanya harita teh. Atuh da moal pendak milari engkang dinu pabaliut mah. Jalaran engkang nuju meser karcis. Tapi datos katingal tadi oge yen Nyai sumping. Jawab Aliana. Engkang mah nyiksa ka abdi teh. Kawas teu aya deui tempat nu sae. Pikeun urang patepang deui. Hayo milih nu seueur jalmi. Mani pabaliut kieu geuning. Abdi mah lieur engkang. Suryani ngaharewos. Daeraeun meureun pedah loba jelema.
tos wae nyai engkang rumaos lepat mugi kersa ngahapunten nu mawi ngajak ka dieu teh supados gampil wae milari tempatna da maksad mah hoyong dinu jempling margi aya badanten keuneun. Abdi mah nembean engkang nongton kieu teh jalmi seueur meuni pabaliwet sajalmi ti pasedek-sedek teh katinggalna mata clear upami sanes diajak ku engkang abdi teh moal daek. Mangga atuh urang kalebet bilih kabujeng main, jawab Aliana bari nungtun Suryani. Barang bus oge nugas dariuk di jero ting dareret kamaranehanana atuh dah nurub cupu pisan. Lalakina kasep awewena gelis ari dangdananana sarua pada sederhana. Bubuhan awakna sampayaneun nyaan mata kabitana teh. Diukna teh pangharepna atuh puguh wae mata jarongjon anu maralong. Da lain bobongohan atuh mun disebut di deuleu ti hareup siot ti tukang lenjang teh. Pikeun lalaki nu lalengoh mah teu petot-petot maralongna ka Suryani teh teu wudu rada sirik da ceuk haratena. Untung tah lalaki nu bogana teh geus moal salah deui upama listrik pareum ngagarayam tah leungeunna teh. Keur jongjon ngararupat pos listrik pareum tandana sandiwara mimiti main brai deui dina panggung mah caang sarta geus nyampak dua mojang anu rek ngibing. Atuh ger sararea kaleprok sarurak patarik-tarik pala barudak mah jeung sarusuitan sagala rupa. Waktu main rupa-rupa pamolahna nu lalajo teh kabawa ku alusna lalakon. Waktu sedih jep kabeh jempling eueuh nu ting karecet cipanona nyalangkrung. Waktu ambak milu ti pepereket ari aya kapanuju geureuh keprok barang bodorna ngabojeg geureuh sadeuri akay-akayan tepi ka ngaracay. Teu karasa ari rame mah nyaho-nyaho geus brai lampu ruangan caang tandana waktu istirahat. Barang Suryani ngareret ka gigir beg ngagabeg lantaran gigireunana kahalangan ku dua kursi aya pajamhur. Panona meletet nembongkeun ka ngewa atuh Suryani buru-buru ngaharewos ka Aliana ngajak balik. Lantaran beda rarasaan moal salah deui cenah pajamhur boga niat goreng ka maranehna. Aliana nyaluyuan terus kalaluar teu salah panyangka Suryani teh da pajamhur oge nuturkeun bijil. Suryani seuneun pisan ku pajamhur teh lempang namanya rapat-rapat wae ka Aliana. Tungtung nama kapaksa pakaleng-kaleng. Ari Aliana mah jigana teh tetuman lempang pagegeye kitu teh kawas nama eraeun da kaciri kalah milih jalan nu tiiseun. Tambah keung pok Aliana nyarita. Nyai, mangga geura tinggal tuh bulan meni ngempur. Langit bersih hejo. Taya mega anu ngahalangan. Bentangna ting karetip. Kawas ngajurung laku ka urang metak betah lamun ulin teh malah upami nyai kersama engkang hoyong terang lebah mana di kaluatna tuang putra teh. Nah engkang mah bet model gening wengi-wengi hoyong ka astana abdi mah keung pan seueur keneh waktos teh engkang kumaha upami enjing da moal burung dijajabkeun sanaos sadinten jeput oge. Aliana imut bari ngareret ku juru panon omongna. Sugan engkang nyai teh henteu borangan ari pek kukuburan oge sieun geuning dangkang mah resep upami wengi mapai-mapai kuburan teh metak waas ting karunduk ting jarepat tutunggulna parentul di pelakan kembang samoja estu metak betah di tempat kitu engkang mah sok mendak ilham teh ya oge sugan wae kengeng ilham keur mika nyaah ka nyai upami maksad engkang kitu. Cuk Suryani bari netep abdi sumeja ngiringan mugi-mugi wae abdi sing kengeng ilham sing kengeng jalan sangkan hirup abdi lesot tina katunggaraan. Sanajan naleumpang nalaun tapi teu burung harita geus tepi ka kuburan malah imah kuncen geus kaliwat barang geus tepi ka tengah. Rag Suryani eureun pok nyarita. Tah engkang ieu kuburanana pun anak teh. Oh kutan ieu jawab Aliana bari gog cingogo terus ngadoa husu pisan. Ari Suryani milu cingogo gigireunana bari ngabandungan Aliana. Sajeroning kitu pajamhur nu ti tadi nutur-nutur harita geus ngajega tukangeunana hatena bungangang pedah nu diarah-arah aya di tempat anu tiiseun. Kacida pajamhur nguntupna nu matak can diharu biru teh.
Barang tamat ngadoana Aliana sarta Suryani ngaliri ka tukang sanggeus tetela aya nu ngabedega buru-buru nangtung pok nanya, "Aya naon bapak teh bet ngukuntit wae ka abdi?" "Tang tu anjeun kudu nyaho saha kuring teh, tah ieu jelemana nu geus moyan di tanah wetan teh. Ka kuring eueuh nu wani ngadigung, eueuh nu wani ngunghak, lantaran saha nu wani ngahina ka kuring. Bisa dipastikeun awakna moal walagri seperti ieu si Suryani geus wani nampik sarta ngawiwirang ka kuring, abong-abong golis teu ngarasakeun pisan kana goreng patut teh. Ayeuna kuring rek ngarobah kagelisanana anu dipake adigung ku manehna, rek dipahala beungeutna ngarah cacan. Omat anjeun ulang halangan lantaran lamun wani megatan isukan anjeun dikubur di dieu, ngarti?" Suryani kacidareuwaseunana diancam teh gabrug ngarontok ka Aliana, cipanonna nyurucut bari ngomong dumareda, "Duh engkang, kadah kumaha abdi teh, mugi engkang kersa nulungan ngabelaan diri abdi." "Tong nangis nyai, tangtu engkang dibela lantaran engkang nu mawa," ceuk Aliana bari ngalesotkeun Suryani nu memontel. Ari geus lesot pok ngomong ka Pajamhur, "Mugi bapa ulah bendu Suryani teh dongkapna ka dieu dicana ku abdi, janten anu tanggung jawab lahir batina oge abdi." Pajamhur ngadenge omongan Aliana leuleuy keudeu teh mani ngagak-gak nyengserikeun panonna naksir pangawakan Aliana diteuteut di handap tepi ka luhur sarta pok ngajawab, "Ai geuning wanian make nyoba-nyoba ngahalangan sagala rupa, peda dirangkul nu gelis." Pajamhur seuri, "Pikir heula euy, geus beuseun hirup. Make wani ngahalangan sagala rupa, mangka jauh ka ditu jauh ka dieu, kumaha mun ditonjok ku kuring teu bisa udang deui, kasaha rek minta tulung?" "Duh Pak, mugi sing ngalatos wae ka abdi, tangtos abdi teh moal kiat ngalawanan bapak mah. Margi abdi mah sanes tukang gelut sareng teu bantueun deui. Mung eta wae Suryani teh tanggung jawab abdi Pak. Mugi bapa luntur manah ulah ngaganggu ka dirina Suryani." Pajamhur hatena beuki wani lantaran kaciri Aliana teh jelema borangan da direret oge mani murungkut atuh pok deui ngomong beuki sugal, "Alah geuning sampean teh goreng kadut, kalah gana wae hayang mawa awewe, ari hate bet kecing kawasa teh borit. Yo, lamun hayang bobogohan kudu jeung wani nguyupna getih. Ieu mah kalah palaya peleye kawasna be, alusna mah coo wae tas be cicing ditajug." "Ulah hayang nyawa awewe, geura ditajug mah jongjoan moal diganggu." Kulantaran Pajamhur kacidang ngecena jeung nyebut-nyebut tajug sagala rupa, Aliana teu kawawa nahan nafsuna harita ngalawan sarta omongna, "Ai, bapa ulah kitu, abong letah tetulangan nyarita teh dapon engap. Pek pikir ku bapa, saha jelemana nu teu heroi ku nu geulis. Kuring mah kajen teuing pondok umur jeung tibatan nu geulis diganggu batur, kajen kuring pecah dada. Tadi ku bapa katempo Suryani teh sakitu sukeunana ka kuring, tepi ka ngarangkul, meujeunna pikeun kuring kudu bela tumutur. Lantaran daek dirangkul nu geulis, kudu daek ngorbankeun pati." Bakatku ambek sebrut Pajamhur nonjok peureupna ngahiup mani bangbaraan. Aliana gancang nyingcet ngahindarkeun pibahayaeun beuki kasih Pajamhur nonjokanana, beuki genah Aliana teh miceunanana. Malah karasana asa keur dilatih ku guruna waktu namatkeun gerak tipu ulin jalak pengkor. Numatak manehna teh males nyerang lantaran kanyahoan Pajamhur teh ngajagona ngan saukur sungut, pangartina mah kosong ngan ukur ngandelkeun kawani jeung tanaga. Panyerangna Pajamhur geus sababaraha jurus tapi hiji oge eueuh nu asup ari Aliana teh ngaluarkeun panyerang atuh puguh wae Pajamhur teh asa diheureuykeun. Bakatku nafsu gabrug ngarontok karawak sabuk Aliana dirames terus diangkat ka luhur. Oleang kawas hampangeun pisan rek dibebeutkeun. Aliana keur dipuihkeun di luhur teh hatena tenang bae gapi gelang Pajamhur dicekel pageuh pisan ngancing kawas ku gegep. Suryani meni ngadegdeg nempo buah hatena aya dina pibahayaeun teh barang Aliana dibebeutkeun kana
tutunggul manehna ngajerit beri mengpenan panon. Komo kadenge aya nu ngagabruk jeung ngagoak nyebut aduh mah Suryani teu wani nempo kalah gabruk ngerangkul tutunggul anakna. Bari cerik sesegruk sarta nyambat ka anakna di jero kubur pokna pegat-pegat. Asep, Sumirat anak emak. Ye emak ujang, rek milu ka ujang. Baringing Suryani cerikna ngabangingik semut nyeri pisan. Hawa peuting nyecep tiis di lalawak eta menipi keungeun pisan lantaran eueuh deui nu kadenge iwal tinu cerik ngabangingik luhureun kuburan jeung nu gegerungan gigireunana. Sajeroning Suryani cerik bari nyambat-nyambat anakna gap karasa aya nu nyekel kana tak-takna atuh gorowok Suryani nyentak bari nanangkep kuburan budak. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.